dangukeun ku si Obos naon matak aing galau 5 tahun bobogohan bos tuluy ti poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe ka Kahatek Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang mipi mitohaeun bos mitoha 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jatna tong gogok sia teh oh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh meuni diumbar ting gugah gogok teh sia diumbar deui apan aing mah mabok bos wajar apan mabok bos heeh tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganter unggah poe waktu nu teu kaliwat minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bos perih bejat hati aing watir sakieu mah leuheung bos kieu mah nah untung hati ini buatan Allah bos mun buatan Cina geus bajret bos nya bos heeh nyaho aing oge lamun maneh galau kitu kulantaran kitu cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh naon hikmahna naon meureun mana kitu oge lain jodoh maneh mata kitu oge awewena teu bener mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge ai matak pinyerieun da moal geunah kana rumah tanggana leuheung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkan maneh geus boga bodak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng bager deui pan leuwih nyeri mending ditemongkeun teh ayeuna keneh sanajan peurih tapi eta peurih teh sing jadi ubar satiap ubar teh pahit ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna eta ulah kitu sia teh nya be kalakah molor si anjing. Woi, aduh, atos bos dakwahna bos. Coba si eta. Mal didenge kudu frustasi moal. Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah, tong boroning pangkat si Obos. Kitu mamah dedeh tra didenge ku aing. Mamah dedeh dai anu terkenal, nah geula aing mah. Geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna. Nah ngadenge aing dina dakwahna mari kita Jumatan mari kita salat Jumat aing manehna tara salat Jumat bos